Selamat datang sama channel Nuabah. Jangan lupa subscribe and comment sama Mang Ohid sama Mang Enceng. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so Karyawan aing can datang euy. Nah, aing mah pagawe. Kurang kumaha barang bere ka pagawe. Luah leuwih dibikeun sagalana. Maknya dunungan heula nu datang. Kuduna mah pagawe nu panggeulana datang. Yo kalah dununganana nu panggeulana datang. Si Kohid dan jeung si Kanceng da. Arana dua pisan gawena teh. Hari karena duit haripet karehet mah kumaha ngadaguana na ieu aing barudak silak ieu waktuna tanur deui ieu pawinian jeung geus kolot kudu di buru-buru diplakeun can datang kieu aing kumaha atuh ieu ngopi heula kitu aing nya lah aing alah pusing aing euy buat karyawan karang kitu lah. Ganti ngambek ya mah, yes, ngalekan mah, mangkat zaman tukang ambekan. Tak geuring si kehet datang. Wah, dagoan. Siga kita rawe mah aya geus kulit kieu. Ah, damang. Sok. Juragan anu pangheulana salah, aing urang mah leumpang juragan kana mobil aku ngudang nu mobil jeung leumpang mah gila juragan. Urang mah lain soal mobilna, waktuna. Lamun ini teh mah gawe nempo waktu, lain soal mobil jeung leumpang, urusan jeung leumpang mah. Waktu lamun ayeuna 4:30 pidatangeun ka berapa gawean, initna mun 2:30 ka dieu. Datang jam 7 ka urang. Urangnya kieu ni jalanna. Sok ayeuna karawe moal ieu teh. Babe juragan. Nah, cileun sok buru teangan peralatanana. Soalna ieu di tanuran yeuh. Tanuran geus kolot. Kamari maneh digawe di dari itu. Wah, cing tempo. Bener cenah. Soalna kudu ada jero. Yang pare IR mah. Bener di jero mah. Bruh. Nah, kan jero tah, can aralus. Kudu alus ieu teh, kudu pacul. Sia mah ditincakan hungkul meureun ieu mah. Kudu rada jero. Jeung acak-acakan kieu nu ieu ka ieu pindah ka ditu. Kumaha sia pagawean teh? Sok kada katempo ieu ka dieu pagaweanana. Ya, kabeh dieu. Wah, segara we teh aing mah. Tuh, juragan. Sing bener leumpang teh adi sia teh. Aing mah. Ah, leumpang sakitu ge sia mah. Labuh deui. Juragan dina mah make sepatu buat urang mah nyekel. Tuh. Kurang jero, kurang halus ya teh. Oh. Ieu mah butut. Jerona kudu sabaraha meter atuh juragan. Atuh 50 cm atuh. Ieu mah meni tuh, 10 cm ge mah. Ngahambat ieu kana pertumbuhan. Beko tong pake pacul. Ngahambat pisan ieu kana pertumbuhan di gang pare. Wes, kadar itu heula. Tuh, sok. Happy obrolkeun aing ya. Bang gawe teh wah. Ya, juragan datang. Sekarang teh gawe satu arah dua. Sok, ada yuk heula. Sok, kopi aing mah heula. Suguhan heula sama meh gawe teh. Oh, kitu tah juragan. Aing mah apa? Sama meh kesang turun teh ku aing baruruhan aing teh. Kopi, rokok. Nah, rokok aya aing mah sok hayang naon.
Tah, nuguhan aing ti geus mawa. Imah panunjukkeun kada gua kita tadi wae. Kesal aing kita tadi di dieu. Hek, mana yang sabaraha poe gawe di urang heuh? Oh, kami juragan, kami bayar-bayar kita harinya. Gampang kalau bayaran mah cicing. Pokoknya dibayar ku aing ke. Sok aing aja rapikeun heula yeuh. Kunaon eta juragan? Cicing aya teleponnya. Orang kaya. Assalamualaikum. Oh. Tidak bisa, bos, tidak bisa. Oh iya, nggak bisa, harga segitu mah terlalu murah. Besok aja ditunda lah. Jangan sekarang dijualnya ya, nggak apa-apa. Besok aja. Oh nanti jam 10 paling saya bisa ke sana. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Sok, gerawe heula. Aing ngalongok pegawai nu itu. Pokoknya urang ka dieu geus kudu geus rapi ya pegawaian ya. Sok. Bener gawena. Tah udud aya kopi aya sok. A few moments later. Beres baru rak cecan gawe teh nya aing mah. Astagfirullahaladzim ayo. Ceng, hubungan aku seti ayo. Seti cicing wae. Aleueur ya. Waduh, aing mah. Aleueur juragan. Sia mana aing nulungan eta sia mah. Maka dikait beung aing juga sia mah lah. Nulungan teh sia mah teh sopan kan nulungan teh. Aduh, aing kamu jadi kita bujur aing tuh. Duh, ledok nih. Jangan beres. Geus beres ya teh kabeh. Tarik. Hah? Beres. Labuh jalan teh. Ya cerita. Nah, aing dulu. Nita di diuk di dieu. Aing mah nya kudu diuk di dieu aing lah. Aing mah tuh, dua di jungkal aing lah. Aing anjing lah di dieu mah. Nah, aing mah. Ya, Ceng. Ari si Kohit ka mana kita gawe eueuh? Pulang heula yang dahar gitu. Aing nu dahar aing mawa tah nasi padang. Aing panggulikeun kopi mawa rokok mah. Atuh ira kae gawena. Hah? Gila. Tuh juragan turun. La ilaha illallah. Oi. Aduh, aing naon we. Aduh. Tuh, ceng. Sieun. Ieu pingsan juragan kemari. Mang Ceng, Lima orang sekohi. Kemudian alhamdulillah tuh. aing mah siksa tah. Jangan digawe malah. Nah beneran juragan pingsan euy lah. Orang nyantai digawe nanya. Kurang dandanan jadi jurusau we. Ayo. Ayo lah. Hiburannya. Hiburan. Oh, kau salah. Ayo, hiburan yuk. Betul. Gotongna kumaha tuh ieu berat awakna euy. Ayo Ceng, 1 2 3. Beratnya awakna. Bangun ini berat. Buka lah. Tuh. Apa tuh? Itu aja. Ayeuna di wah. Wah, kayak dia kan kegawean aji. Sadar Udah naon atuh pendangan sih. Aing teh bayar hutang. Bayar hutang siapa yang ka aing. Aing teh. Aduh, urang teh nyungsem euy. Tolong juragan. Tolong juragan. Aduh, ya kumaha nyangsang ya. tah mantap si aing montong ngogok ka juragan ni talpungan ku aing untung sia ku aing teh ditalpung nepi ka Banten ge ku aing sia teh. Kakara nyangsang sia teh. Montong sekali-kali deui tah ka juragan teh. Ku aing. Sekali-kali deui ku aing sungsamkeun deui ku aing.